Wilujeng sonten pamirsa para wargi abdi Dilan Abbas Sahasika Abdi Fadil Surya Malik. urang mimitian berita poe ka ieu ku laporan ngeunaan kejadian maling handphone ku karendapan ku warga Kampung Walahir Kecamatan Cikarang Utara. Kejadian ieu nyieun warga ngarasa teu aman. Wartawan urang ayeuna parantos aya di lokasi kejadian. Sim kuring serahkan ka Farel. Atur nuhun Dilan, leres pisan. Abdi ayeuna aya di Kampung Walahir, di mana salah sahiji warga ngalaman kejadian maling handphone anu lumanggung dina sabulan ka tukang. Kira-kira jam 8 peuting. Sakumaha keterangan ti korban, handphonenya diculik ku jelema waktu keur di luar imah. Ieu kejadian nyebabkeun panik di kalangan warga sabab eta teh geus kejadian pertama kalina dina sasih ieu. Bu, biasa dicaritakeun kumaha kejadian waktu handphone ibu leungit. Nah, ibu keur keluar meser baso jeung budak. Terus pas uih ningali HP di lemari teh aya terus aya HP, tablet, celengan, baju jahitan. Ibu sadar HP-na leungit iraha? Pas di luar ngecek HP, rek WA gitu ya, terus aya di lemari. Di mana tempat HP teh disimpan waktu eta? Di lemari KB. Naon perasaan ibu sanggeus nyaho HP-na leungit? Ya kaget ya, pas lah. Lain rezeki gitu. Nah, ibu langsung ngalaporkan ke pihak keamanan atanapi polisi. Henteu. Itu ngelapor. Aya data penting dina HP eta, Bu? Itu sih cuma nomor-nomor babaturan. Aya nu ningali kejadianana waktu eta? Teu aya, sepi pokoknya sepi. Pada geus ka ieu kabeh kan, jero kabeh. Ngaranna jam sakitu geus teu araya dilihat. Ya, geus nya Bu, atur nuhun atas informasinya. Ya, sami-sami. Atur nuhun laporan Farel jiku kejadian ieu warga Kampung Walahir sareng sabudeureunnana leuwih waspada. Teraskeun nyaksian Sunda nyaho Abdi Fadil Surya Malik Dilan Abbas pamit iula hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.